Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Sahlatia Syakban di kelas 10 MIPA 4. Dina waktos ieu abdi bade ngadongeng Sunda anu judulna Kuda Hade Budi. Kacaritakeun aya maung keur mah geus kolot katambah deui geuring. Manehna teh ngalungsar handapeun tangkal kai bari gagarungan. Sato-sato anu kungsi menang kanyeri ti manehna ngarumpul di hareupeun si maung anu keur gagarungan tea. Cek si Munding, sia make gagarungan, rek nyambat ka saha, moal aya nu nyaheun ka sia mah sato jahat. Bari ngagadil maung nuker gagarungan tea. Nempo kalakuan si Munding, sakabeh sato nu aya di dinya sareuseurean akeuy-akeuyan. Kabeh sato nu aya di dinya ngaheurikeun sakadang maung nuker sakarat. Kajaba sakadang kuda manehna mah ukur gogodeg. Cek domba, kunaon sakadang kuda teh ka gogodeg kitu? Teh jeh tah si belang teh kusapean, lain baheula si belo ditekuk. Kaula mah lain teh mewah kana kalakuan si maung teh. Ngan waktu ieu kaayana si maung teh keur sakarat, sakedeung deui oge manehna teh paeh. Kuduna mah ulah diheurikeun kitu. Meureun cek batur teh rajin aya kawani ka anu geus sakarat. Si kuda nembalan. Sanggeus ngadenge omongan si kuda, sakur sato nu aya di dinya teh jararempe sarta pating leos kaleuweung deui. Amanatna jadi jalma ulah sok nganyeri ka batur jiga sakadang maung. Ulah oge ngabales kalakuan jahat ku kalakuan jahat jiga sakadang munding. Sakitu wae dongeng ti abdi, mugi-mugi aya manfaatna kanggo urang sadayana. Hapunten bisi aya kalepatan. Wassalamualaikum